kanu ngamparan kanu sikeun sadaya ka Allah anu kagungan. Moga-moga ida saat ieu sing aya rahmat sareng salametna sing ditangtayungan dikabul ku Allah kanu kagungan urang sadaya, dikabul maksud dijabah sapanajana. Moga-moga sing diauban ku karamatna bijatna sapaatna muga nyuhunkeun lurus mulusna. Sejasim abdi bade pamitan ka para nabi, ka para wali, ka para mukmin, ka para sahabat sadayana. Ya sejak usim abdi bade diperdi bade bukit gaya sanis anu aya di Makkah, Mesir, Madinah, di Arafah, di Baitul. Sejak musim abdi bade disuhunkeun karamatna menjatna sapaatna kasih aulia sakun oge kasaring renganana. Sejak musim abdi diperdi disuhunkeun kidoa bager repe api satingna ulah aya sejak musim abdi ayeuna bade unyuk-unyuk anu aya di Cirebon hilirna, Cirebon tengahna, Cirebon wirangna. Sejak musim abdi bade dibukai digawai para karuhun-karuhun atuan aya di Cirebon hilirna kasih Sarif Hidayatullah oge kasaring renganana sadayana musim abdi dibupai digawai dina wengi ieu. Sejak disuhunkeun di sakseni bade nyangakeun ati sari pangabakti rasa Allah pangawasa. Sejak atuan aya ayeuna di Cirebon tengah oge anu aya di Cirebon tengah nyaeta kayang galampangan cingan, kayang rakamana, kayang mangkon bumi, kayang mangku bumi oge kayang kumis kurung. Sejak musim abdi bade dibupai digawai dina wengi ieu bade nyangakeun ati sari pangabakti rasa la pangawasana oge singkatan oge sejak anu aya di barak kayang barak bak putih anu aya di nagara Padang kayang Surya Padang, kayang Damar Kancana, kayang Ratu Galuh. Sejak kayang Bodor Kasunan Ibu Kasunan
aya di Cirebon girang nyaeta di kasepuhan kayang purba kawasa kamah agung kamah camat kamah jaganata jaganiti sejak musim abdi diupai digawai di diperdi disun kena pinuan badenya ngakeun atuh yeuh pangabaktina mugi sing kagalih katuang kamana ku para karuhun-karuhun badenya sarip pangabakti masalah kawasana mugi sing nyangakeun musim abdi anu aya di bumi kayang gelang kancana oge teu sanes kayang panaya domas kayang papanayan sejak musim abdi digupai digawai disunkeun diperdi disunkeun penuana moga-moga geuleuhan kakemuhan katincak katoker kadupak karempak moga disuunkeun repe aya sanes simabdi anu kayang anak oge kayang Haji Sapi kayang gedung oge teu aya sanes anu aya di Citarum di Bandung nyaeta Raden Kalung Seja sim abdi dina dinten atanepi wengi ieu kagiri dikageuleuhan sejak sim abdi bade diupai digawai jeung geus saksana oge bade nyangakeun
tingali kurang sejak pada yuk-yuk pada yuk-yuk nyuwunkeun sing repeh rapi muga-muga bade ngalaksanakeun kira-kira kasenianana parayan badda geuning sunah paparusna ieu dina tombaga taun sejak ayeuna bade dihormat sadayana ayeuna muga-muga taun baru sunah ieu nagara ngasing subur mangroh dinawi ga aduh gitu Raja panginten parantosan gitunya ya Abah mudah-mudahan urang merdih ka Allah kanu kagungan urang